Sayarallahu amalakum bakal ketembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin, dikiriman gempa, dikiriman tsunami, dikiriman banjir. Ketika aya banyak nu mantak para aulia Allah, osok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyanakan komunikasi jeung Gusti Allah. Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu Masya Allah turun azab banjir, turun azab angin, turun azab gempa eta teh dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon sih di dinya, nu mantak dibere angin aya naon sih di dinya, nu mantak dibere banjir aya naon sih di dinya. Fasayallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasayallahu amalakum Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe kumaha imalo bas itu sadaek teh sia tapi deurekeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong. Ya Allah teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dia setik urang mah ngan sakadar nyaho alah beliun aya naon kiai makan neliti aya naon sidinya sampai aya angin beliun anu pohara dah rusak sabaraha puluh imah kenteng nara reueuh aya naon sih didinya teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling mungkin teliti oh kayahoan di dinya teh aya perumahan anu encan di silolobana masih kosong keneh bahkan geus aya rarusakan setik eta teh dipergunakeun wa taqdilana bi ajami ma natlubuhu minal hajat وترفعنا بها عندك على درجات آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Allah alam bimaradi wa akharuna lan utawi kaum kang lawan kabeh minal mutakhallifina saking kang nari-mangai kabeh murjauna iku kang den akhirkeun kabeh bilam zikalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzah murjauna dan tangguhkeun kabeh manan mukharuna tegese dan akhirkeun kabeh ani taubat saking tobat li amrillah kade perintah Allah bihim ing dalem akharuna bima yasha kalawan barangkang ngersakeun ya Allah kalawan imma yu'adzibu manakalane saya Allahum ing akharun biayyumitahum bila taubatin kalawan nyata ngamatikan ya Allahum ing akharuna kalawan orang taubat wa imma yatubu alaihim lan anakalane narima taubat ya Allah alaihim ing atase akharuna wallahu lanutai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun turiku kang bijaksana bisanihi dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhir lan utawi akharun de ikhlas salasatul atuna ba'd kang tetelu kang pada terga kabeh dalam sausane rujuun nabi muradu suji ki marah ibn Rabi' wa Ka'b bin Malik lan ki Ka'b kang putra ki Malik wa Hilal bin Umayyah lan ki Hilal kang putra ki Umayyah takhallafu dari mangari salasa
Keslan halemu wa mailan lan condong ila daati maring senang ulan difaakon ora lini pakwala yabdadulan orang nana sasadu ya salasa ila nabi ringkang jeung nabi sallallahu alaihi wasallam kabarihim gaya liane salasa Pukifa amruhum magaden kana gagana perkarane ya salasa khamsina lailatan 50 wa ajazahum nasulan hajarahum nasulan nyingkiranhu min sadasa sepemanusiatan nuzilat hatta nuzilat taubatuhum ba'd malam-malam turun kenapa tobat salasa ba'du in dalam sausini wukifa malah dan turun kenapa tema tobat ya salasa ing dalam sausnya wukifa setelah pengakuan kaum nu tadi turun ka Kangjeng Nabi ngaku dosa akhirnya diterima pengakuan dosana ya ne diterima dosana tuluy titah sodakoh cokotlah ku Kangjeng Nabi setelah instruksi ti Gusti Allah dicanda ku Kangjeng Nabi fa akhadha sulusa amwalihim wa tasaddaqa biha wa shalli alaihi lanjutanana ieu wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana teu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosaana. Nah, bejakeun Muhammad ka arajeuna. Atawa khitab teh linas ka seluruh manusia termasuk urang secara umum. Bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masya Allah, termasuk urang ge. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haju tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Ayeuna urang bejakeun kumaha? Ya. Ya malu silakan beramal masih sakadaek aja. Maksudnya silakan bedek boga pagawean naon acenah neuk ibadah bae mangga. Acenah abdi mah neuk main koprok bae gae. Acenah abdi mah neuk nonton TV bae los. Acenah abdi mah neuk weaan bae leg-leg sia. Los, iya malu mas itu. Ayo gerak. Masalah jasa. Dia tenguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulia ka Gusti Allah. Teu. Urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah. Eueuh, sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah. Allah mangan sakadar ngainstruksikeun. Ge gajangkeun deuk mere sorga kan nurut, deuk mere neraka kan teu nurut, sakitu doang. Adapun urusan-urusan nambah derajat jeung urangan, Gusti Allah mantap. Cak Gusti Allah Muhammad bedakeun. Sakahayang jelema bedakeun ka urang Cikupa, bedakeun ka urang SPT. Ieu sepatan SPT. Bedakeun ka wong Kronjo, wong Serang, wong Pandeglang. Pokoknya kabeh bejakeun. Iya malu. Besi ente jadi bupati udah korupsi bejakeun terus.
ente jadi gubernur haju endek korupsi bet terus ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae enggak terus pentan ku sia duit jelema ayo besi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus masalah besi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ada ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus pokoknya endek migawe naon baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan ya Allah teh bahasa kitu ge ngeri sebenarnya bahasa kitu teh ngeri atau ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyingsieuan lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri sing ngaji bae terusnya sing getol berarti kan ngabubung lamun aya santri kemudian tilok ngaji sing tilok ngaji bae di dinya teruskan ulinna itu kan nya lagi jadi mikir kan bani kieu kita neruskeun ulin tuh kan urang ka anak urang sakolana bagus kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan ya salatna ceng saya buka pagawean bagus teruskeun bunga kan ya hede anak urang dititah ngakal bae dagang mundur bae segala rupa motor geus beak sabaraha meureun ceng pagawean sia teruskeun nya ge mikir kolot kubahas ieu kolot kan eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskeun pagawean terus ya GSB ya lanjutkan eta sarua ge lanjutkan ge eta ge bahasa nyungkun eta boleh sebut bagus eta kos kitu bahasa teh kumaha kasaha ngomongna kasaha tibana tuh kan ih eta bahasa gitu batek di dia teh aya dua rupa bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa yamalu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targibun azimun limutiin ngaresep anu pohara ka jelema nu taat nomor kadua wa'idun azimun lil mudhibin ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa sok lagi anak urang getol gawena terus genceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat bae ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng terus kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah teh ya urang jadi bos terus deuleu ka anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro nu dititah nu teu dititah ge dipigawe nu dititah khusus jana dipigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap kitu keneh sasapu kitu keneh bersih eta luar aduh ieu anak buah hebat amat di samping anu dititah di luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat nah eta urang cek ka dia sia aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu boro-boro jukut di cabutan ieu mah rahmat neuk mantong ge ieu ka bos diatur dah cak anak buah kege kena tah ka rahmat sialan anak buah gobloknya tepat tuh anak buah teu rek bebersih males atuh nu dititah ge henteu deui nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat atau jam 4 beuh ieu mah ngasokna pak ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae jadi kan jam 7, 8, 9 tadi gawe teh. Di jam 10 mah geus kieu bae. Nya dahar teh, nya ngopi teh, nya ngarokok. Aya bos pokoknya itu guguran suruntul bae. Aya mah geus kieu bae. Korupsi waktunya bae. Haju salat pan. Mantep salat wiridan pan. Bae baca Yasin 7 balik. Goblok bener. Da kira adi gawe da ya anak buah. Tapi bosna kade sia-sia. Sia boga pagawean kos kitu, emang aing teh nyaho. Terus kan. Bahasa teruskeun keneh nu tadi terus ayo terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing tidak terus berarti kanyahoan gitu asal aing dipecat ka jeung kawan tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatohna kumaha anu narimana i'malu
Oh, sungkunan bet. Kumaha Gusti teruskeun anak. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Balukar tina Allah neta neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah. Lain bakal katingali nisbat ti Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah nu mantep fasayarallahu amalakum. Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh. Oke di dunia keneh. Ieu ancaman ieu. Sekaligus targhibun anjeun. Silakan dek beramal kumaha bae ge ibadah nu bagus teruskeun. Fasayarallahu amalakum. Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun. Ya malu mas itu silakan pagawean. Ente maksiat terus. Awas. Fasayarallahu amalakum. Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh. Ulah di akhirat di dunia keneh. Jelema ibadah ka Gusti Allah, salat konsisten berjamaah, teuting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah, isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana. Istiqomah dina salat berjamaah, peutingna hudang, beurangna tah duha tempokeun. Setahun, 2 tahun, 10 tahun bakal aya berbeda. Fasayarallahu amalakum. Jelema ngridit. Sewa jusari bae. Jameureun kridan ngridit kabeh. Dah, ngridit teh motor, mobil atawa imah. Awas, eta barang nu dilarang ku Gusti Allah. Lain ngriditna, kredit masalah, tapi lamun cash jeung kredit akur. Atau terima cash kredit bae atuh halal. Ieu mah nu haram soteh anu 2 akad berbeda. Mun cash 10 juta, lamun kredit 20 juta haram riba. Nah wari tinggal ditanya aya eueuh anu akur tah misalna cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jelemana. Makanya ulah ngomong langsung mah kredit haram. Itu kudu dibahas deh jak geus kieu. Ya, aya kiai nu kakarek ngadenge nyuci sambarangan bae ngredit haram. Deh, tah meureunanan teu ngaji kitab. Sungut si anak paling disoekeun. Tungtung nomor ribut. Hai ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh. Ulah ka aing nanyakeun ka murid. Deh, eta kucing ngaharamkeun kredit. Emang geus dibahas teh dieu. Nyaho ya sarwana. Pantaukeun murid kos kitu ya. Atuh kan istiqomah nanyakeunana. Teh kucing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil. Wah tunggus beres. Kumaha? Tek bener berarti ngajina. Nah, ya, nama kredit setahun, 2 tahun bakal fasayarallahu amalakum katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelema jokot duit di bank atau rentenir fasayarallahu amalakum. Jelema judi fasayarallahu amalakum. Jehe korupsi fasayarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten pernah janten gubernur di negeri urang atuh pan ayeuna ge masantren keneh eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten ka para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana caknya goblok meureun sia sopan ge nyeri ka hate aing. Tahu kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe. Awewe na sopan geus hapunten jakena. Sanes abdi nolak ieu hapunten. Kunaon atuh? Ieu mah aduh masyaallah nya. Teu tiasa nyarios abdi mah hapunten we.
teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan hapunten we heula nya ieu mah mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae eta pan sopan tapi nyeri sial tah urang priangan goblok nyeri eta kos kitu aduh ongkos sopan padahal nolak beda jeung urang Tangerang atau urang Karawang Bekasi tah mah sapagodo sarua mun aya anu ka awe teh dicintakan neng deh cintayangan bae musajen sih emang kuna henteu lah ieu mah heulanan moal wakal wenan teu bogoh jelas-jelasan kan ambo udah Tangerang makan kos gitu bung lah bung jadi emang bahasa lah kos gitu tapi kan emang ngeunaheun kos gitu kan di henteu andi ulah wakal eulanan orang dawak hidak eulanan ulah wakal eulanan mak urang mah heulanan nya eulanan atuh panah tuh lantaran emang nagarana tuh biasa bae tapi kan di Bandung mah lain apunten sanes teu nampi sanes tapi ieu mah henteu we heulanan bilih bade milaran sanes mah teu mangga we heulanan abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun eta teh nolak teh tolol sopan tapi nyeri atuh beda-beda daerah daerah nah ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarereha nah sanesna ge kan mantuna ge sami ayeuna ge nuju masantren keneh di mana di bawah druji teu balain masantren penjara sumuhun aduh loba-loba deui loba-loba eta teh keureun pasayarallahu amalakum ye imalu masih sok ada korupsi pasayarallahu amalakum sok si ada judi pasayarallahu amalakum mana jelema nu sok judi sugih malaya jelema nu sugih cenanya anak naon kitu ngaranna judi meunang 100 juta pan bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta ja bandar ge boga ge ngan 1 juta bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta nah kotok-kotok menang tah bayar kotok-kotok menang tah bayar keke nyana nu menang deui kotok-kotok nah beak jeuna geus deuleu beak ge duit aing cak bandar ye kotok-kotok menang tah du batur teh mangkaning aya gedena 500 yeuna geus beak tinggal 50.000 atuh pan kumaha tah ye samak we dibalang ngeusan cak yeuna teh tolong bandar koprok mah di mana ge kos kitu ya modal lagi nya nang 1 juta deh atuh siapan bandar koprok nage ayeuna judi nu 100 juta nu 1 miliar mana nu sugih gue menang judi misalnya teh menang 100 juta put nu ngadenge sia menang judi kan heuh menta tuh aing tah 10 juta sia belum tah 10 juta teu karasa tah tuh nu sit-sit nyana mah ngarokok ngahutang judi emang kumaha gitu masya Allah teh mah hawa nafsu doang nah pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah lagi bakal dijual malum masyitum pas sayarallahu amalakum jelema can mahi dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan kocak-kocak aya borongan geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kade lembak mal kebal deui ge budak TBS eta kajen kumaha je gantung diri bisa ujianan ye nu kolot menta nu kadua menta nu katilu menta nanti dulu dah ngutang aja di warung ntar nih belum ada proyek ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nah cak tukang warung kapan bayarnya entar tuh saya belum ada proyek nanya deui kan ka suami belum ada proyek pandahar mah kudu terus mah udah sekarang kita musyawarah kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah tuh ai pamajikan opat ai mah ngemper etis tante mal kebel ya pas sayarallahu amal lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh awakna seger teh bobogaan ge seger teh atuh bade bobogaan teh seger ngan so doang pamajikan 2 buku tilok digarap-garap lalaki tolol sama kos kitu buku pemajikan minta cai di kurang pemajikan salaki lemah sana kiai
lemah naon ieu lah lu loba omong pancena dua pembacanya dua bae cenah mangso jelema mah kos kitu geus teu hudang-hudang cenah kiai sacenah eta kiai moal bejakeun nama rahasia perusahaan nah ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar naon kitu ngaranna di luar kelayakan pasayarallahu amalakum delekeun tungtung delekeun Allah bakal nembongkeun jelema ibadah pasayarallahu amalakum jelema nyieun pondok pesantren salafiyah engke bakal katembong ku Gusti Allah kumaha keikhlasanna pasayarallahu amalakum deuh tungtungna jelema nyieun yayasan awas delekeun pasayarallahu amalakum nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunia pasarul hamalakum aya kiai anu dirantai kiai yayasan dirantai emang kudaon gitu ya itu korupsi bang itu beres manajemen aja sama sekolahan pesantren mah pasarul hamalakum jelema jadi pejabat korupsi pasarul hamalakum pokoknya mah naon bae naon pasarul hamalakum kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur aya hiji kiai bager jasa boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lembut santri geus kieu bae lembut amatnya lembut amat tasini tas si santri teh peuting urang garap yuk ayo siap geus sia nu naek embung sia nu naek sia nu dihandap nu mulungan naik guys tong sagarang manyertkeun kuya naik dosa urang ngadahar cenah ulah di daharan atuh bukan turunkeun ilanan ke kakarungkeun ke urang bawa geus turunkeun tek harus turun nya beres di pondok nya ngadaharan aman kan Masya Allah kiai bari doy ceuk geus kitu bae husnuzon santri menang 2 poe kan loba keneh nyokot teh ayo nyokot deui sakumaha kamari tah aman kan kiai nage neuleuk isi rambutan aing jadi ngaeueuh saha sih ya aing ngadenge ku ciwes nama ti peuting teh ye kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok yo katilu kali sarua jeung tae keneh kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo arai tempo nu ieu nungguan dihandapkeun heuleuh ka kiai lupa teh berebet bae kan langsung aja di jero kamar kieu we wah aing kajawan beungeut henteu cek nanti geus kieu we mudah-mudahan aing teu kajawan beungeut cak santrina kiaina kan dihandap terus we di luhur geus pinuh tancan geus pinuh tancan cek cek nu geus cak santrina depan sorana beda sorana lain hujanna digerakkeun deui jang geus pinuh tancan cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah nya naon ieu mah barang di dieu asana kiai ka jeung rumah ditelak-telak nya bener ieu mah teu turun nya di luhur bae digerokeun oge cukup jang geus geura turun jang waduh bener aduh kiamat cenah kajawan turun jang mesti ragang moal jang kecuali kiai da ka imah heula jang cenah teh embung kadele beungeut embung ai turun mandeg kan embung kadele beungeut aduh tapi kiai na hebat tuh teh geus atuh cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya lompat ke kamar babaturan keur kieu bae nya lagi guprak bae ka dieu rambutan ditinggalkeun sakarung rambutan atuh babaturan geus guys ieu teu ngomong itu teu ngomong aja jana nanya aya kiai kan sial ini ngabejaan atuh ngabejaan kumaha aja jada di luhur geus tadi urang kumaha cek nya isukan udah apa datang bae ka kiai ye mula emang kunaon atuh nya teh jauhan ka beungeut urang ieu deh tuh kiai menyahon jeung kumaha ge sora urang tingkah urang moal
cek nu teh heula teh ulah isin urang kajeun kumaha isin kajeun kumaha ge ulah nyana pan peuting kajeun kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak aing ge kanyahoan kan cak aing ge kanyahoan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi merungkut duaan hampura kana kieu kajeun kumaha lain kitu mundek di alaan nu arasakna alaan kabeh oh masalah mama emang musuh aya di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang beusi hayang menyokot kan eta kos kitu teh ieu malu masih ditita ge pan teu ngeunaheun kana hatena aduh sakieu ibu yang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha ayo ke daek-daek oke kan naek nyana dua anu hiji cak babaturan anu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia teu kabehan santri nyahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan paduh ampun nah ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadidik ucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing tek jih hebat amat teh segala atuh kitu ucing di dieu mah ieu teh angora ucing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajeun kumaha ge ajib cek cenah hebat-hebat teuing ieu tah tapi kan meujeuhna bae geus beres tinggal dahar doang ieu geus siap dahar torojol teh aya beurit atuh pan ucing mah ka beurit musuh sedengkeun beuritna anu layak di dahar ku ucing kita acak-acakan kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan sayur beak kata rajang, lauk beak kata rajang, bahkan kacepretannya anak itu. Atuh udak-udak berit didinya. Pasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae aslina kajeun kumaha. Jelema lain kiai ngaku kiai pasayarallahu amalakum. Jelema lain bos ngaku bos pasayarallahu amalakum. Jelema, aduh dedem goblok beureunan atuh tenang bae sih. Yes, apa bakal serot atuh tunggu lawan haju kos kotok ndoga atuh jadi jauhun be batur pasayarallahu amalakum ieu ayat masyaallah imalu masyitum pasayarallahu amalakum ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajeun kumaha ge je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir turun azab angin turun azab gempa eta teh dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon si didinya nu mantak dibere angin aya naon si didinya nu mantak dibere banjir aya naon si didinya pasayarallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat pasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalu basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong ya Allah teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dieu setik urang mah ngan sakadar nyaho alah beliun aya naon kiai mah kan neliti aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara ra rusak sabaraha puluh imah kentengna rareueuh aya naon si didinya teliti ku urang mabok mungkin aya
tapi meureun teu sabaraha. Zina mungkin judi mungkin, korupsi mungkin, maling telit kalyahoan didinya teh aya perumahan anu encan di si lolobana masih kosong keneh, bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang. Ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang. Sia goblok bogo. Nuju ngaca aing mah teu belang cekna. Tah. Ieu horeganan markasna di dinya. Geus dibasmi ku masyarakat. Lurahna bahkan geus pernah ngabasmi. Awas. Jangan melakukan prostitusi di situ. Tetep bae geus dibasmi tahun kabari. Daratang deui ka dinya. Geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge. Bahaya siap masyarakat dirinya ge geus. Ieu teh ya adalah keur memancing siksa, awas ya. Bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeuleum ku masyarakat. Geus amat datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi. Perzinahan geus teu bisa diatasi. Terakhir ku Gusti Allah. Jipas sayarallahu amalakum. Baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir. Nah, begitu tuh isuk-isuk teh kos peuting bae si aya naon mobil ti arah Tasik teh kacana pinuh ku debu. Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung. Oh, ngaji makan terus bari make ieu gara lampu. Nah, sapoe dua poe sekian hari cek ajengan teh urang ka ditu yeuh cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum ajengan imam atuh di bumi mah nyieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat jadi nempok ngarubu bener tamat lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa di bawah desa pagenjak-genjak dibahas di dan lain di kam pohara. Nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngobrol tadi mobil urang makan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil kura sa mobil ada yang dongeng aya anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit di Jakarta teh raja nama urang Tasik. Eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap. Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu nah, salah saurang mantu kiai nyaritakeun tentang Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teu ditegor kan ku kiai nu sejen lain teu di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pas sayarallahu amal tungtun mah kabaun bae kabawa kabeh jeung nun teu ge. Nah tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong kitu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui nyana tsunami keun beres tsunami sugan teh salaladar muas sih keneh nyalembrung ta ganja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu mah kan masih kena tanah di sisi hau ganja di pot
Di pot teh mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja. Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui bae ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah. Masya malu masih itu Allah aman. Urang nu perorangan mah geus sering anu rentenir anu mimiti 10 juta jadi 100 juta eueuh jang mayar ku ari geus kararieu takar rasa ku siat leg-leg ta renten ku siat. Urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang bari tadina 10.000 kuring 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha tuh haju lamun bebejag haji pendek mah bohongan siat tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh neuk minta nasehat goblok lain teu nyaho eta teh haram tadi ceuli sia ai beheung onam ceuli we hiji lain kitu nasehatan ku urang ada-ada orang bilang geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah bonganna cak aing ge pan nya ge nyaho eta haram aju ku urang dibongana disepak bisa punya tuh eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai wari amruk lantaran dibangun maka duit pemerintah tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok ngawa bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebeja kan ka urang aduh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho sabarang tadi seperti bagus kan ieu kudu kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim aya naon kiai Qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Caknya sadaqallahul azim. Maha bener Allah. Artinya mah panjang jadi penerjemah na panjang kiai pan. Dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Bisa salamannya. Jadi kumaha tuh ge? Bingung gitu. Ayat ulah sembarangan imanu pasayallahu amalakum bakal katembong kajen kumaha ge amal urang teh ya nu kurang dipigawe maka cak Kangjeng Nabi awas inna rajulan amila amalan fi sakhratin semma la babalah wala quwwatalaha tapi kumaha ka dituna Masya Allah Karim lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng beramal nepi sokhrotin soma di jero buat anu lesang gede di jero lah babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka ila makan masyaallah eta ucapan Kanjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagus goreng ka tembong bagus gorengna ka ila makana dek beramal naon bae wali beramal di gunung nu nyahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila sahanu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali ya Karim ya Allah bakal kanyahoan ke manusia cak Kangjeng Nabi kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali dua kali tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan bae bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta sopan jebeg pasayarallahu amalak jehe kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu mah kan asli cerita asli.
Sasi mah make mobil box ge mobil boxna ditedeun di mana nyanana kadinya kan teh curiga ke sepatu make naon atuh ngaranna mobil box ieu nah wah gilir atuh kieu geus teu kanyahoan setahun 2 tahun 3 tahun teu kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es aya tukang es meuli anak nu kolot kan datang kadinya keberan anak nu kolot Pak beliin dong Pak cak nu kolot bapak ke siapa lu bapak itu emang bapak lu iya patut dicurigai nih tadi anaknya padahal bapaknya geus hidup maksudnya ulah sih lu ngomong bapak tuh ieu batakan meuli es bareng tuh kan nah anak nu kolot mah meuli berikut pamajikan anak kunaon nyana nyuruh tuh Pak beliin dong Pak gitu kan ieu cek nu kolot teh lu ngatain bapak sama siapa sama ini emang lu anak siapa ini bapak saya cak nu kolot ya aduh dada aing murag budak tuh eta kumaha eta ye kajian kumaha ge i'malu basitum fasayyarallahu amalakum bakal kanyahoan bae ye bakal kan ti anak man kanyahoan anak anu kiai anu nyandung teh kiai nu nyandung aju kebenaran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da kadinya bebeja anak anu kolot aya ngajikeun cenah ieu aya tuh ngajikeun kunaon atuh padahal bahkan gilir sapeting eta teh geus sababaraha taun eta mungkin ka 3 taunna nyana bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae undanganlah tuh kan babari alasanana undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyana naon ieu horenganan dedeh iya eta kan bebeja tah naon ka ngajikeun geus sapeting 2 penting ka 3 pentingna kasubuhan tuh maksudna kasubuhan teh nyana kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting iman teu bergegeraan bae salah sorban tiung atuh tiung biasa we di ka dieu ge nyala kos teu boga salah teh tenang assalamualaikum salam cak anu kolot teh ha iya cak nu kolot naon nah iya munafik ya sok aju kitu anan urang rumah tangga iya naon sih naon diuk sakumaha PM diuk eta ka kiai eta atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah rasasan teh sorban buka aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban ke heula ieu aya naon ieu aya naon henteu sorban buka dibuka ku jana teh na dihareup eta sorban teh tiung jana teh aing salah bawa sial jasa masyaallah tah eta kan fasayyarallahu amalakum kanyahoan we ka nyandung-nyandung ih aya deui kan ieu kiai nyandung keneh tenang hiburan ya jadi kacarita kene nyandung teh nyahoeun kan nu kolot nah nyana hajat nu ngora bebeja haji kula kadinya teh ulah masalah jeung moal nyahoeun lu jelema geus atuh biasa teh hajat atuh pan teh nyahoeun saha itu kan hajat mah geus ada datang kaberan imah kakana belah ditu jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan atuh pan nyana tak ka hajina kadinya imah kakana ngobrol sakedeung lantaran hajat digeuraan bae datang kan ka imah deui aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit ngaju kadinya deui barang di dieu nu kolot teh sendalna sabelah lain sabelah sendalna nu hiji sendal awewe emang nu nyandu mah kitu jelok boga rarasaan tolol langsung dicekel we kaji sadar teu kaji emang kudu naon sadar henteu sih kaji mantas di mana ka haji jadi ka mana cek jadi ih atuh keur hajat ieu atuh mah ka mana henteu sadar henteu ka haji emang aya naon sih coba tungkul sakedeung sia kai tah tungkul heula sakedeung sendal akur henteu eta beunang di mana ka haji
mendang ti mana sendal jadi beda kos gitu. Ayo atuh banyak keur hajat banyak ditungtun kuno kolot tas di mana? Tas di mana? Eta deui nu kolot aturan engke bae nya. Teu aturan boga ada bae saeuting engke bae geus beres hajat. Ieu mah lain pan tungtun mah lain nongton panganten nongtonnya napan. Nah iyalah imalu asyarallahu amalak tunggu tungtungna kajen kumaha ge. Sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambe pais daging hayam tarasi bae awak urang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna putih tinggal putih sampingna putih tinggal putih sorbanna putih tinggal putih kopeahna putih tinggal putih sendalna tiluhur tepi ka haw-hawna putih kabeh tapi di dieu na geuneuk pasayarallahu amalakum bakal katembong ajen kumaha ge ieu lain cak sasacak Allah. Ye, urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur. Lah, ja amal beramal ka Allah, geus zikir ka Allah, sholawat ka Allah, geus embung kanyahoan, bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae, bangun kitu bae biasa teh. Tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah, fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput. Sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lah seri sia boga pagawe naon sia. Emang aing teh nyaho. Ieu mah keur cerita bagus ieu mah jore meureunnya. Kajahoan wae kajen kumaha ge jero hate. Emang teu kanya pasayarallahu amal. Sabulan orang bisa, 2 bulan orang bisa. Katiluna mah masyaallah. Jelema ieu anu ngabobodo diri. Jelema anu ngabobodo diri. Padahal mah lain kos kitu, tapi nyana bertingkah kos kitu. Misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus, tapi bertingkah bagus, ngomong dibagus-bagus segala dibagus, padahal mah teu bagus. Tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amala. Sabulan, 2 bulan, setahun bakal kanyahoan aslina. Emas mah kanyahoan aslina, jelema raresepeun kabeh. Jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna, atuh disepak. Disepak bahkan lain disepak deh penalti lain disepak deh disepak bangsa kada disoer lagi wah penalti ceger beres tuh kan emas kanyawan aslina resep perak kanyawan aslina resep mutiara kanyawan aslina resep tapi jelema kanyawan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti 12 pas geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae pasayarallahu amalakum ulah main-main jeung Gusti Allah ulah main-main sakumaha jelema kadeleuna jore dibalik jore aya bagusna pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae jelema rudin amat jelema goreng amat jelema itu atana ijid amat zahirna terjata zahir ngawadahan anu hebat di jero batinna horeng aya nurun ilahiyun aya ma'rifatullah wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mantek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun pasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat jasa Masya Allah dihebatkan guys ngomong dalil, ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan di benak hatina aya riaan di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit pasayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli malu mas itu pasayarallahu amalakum ya Allah satu sisi orang teh dititah ayo ya gara beramal bakal kanyahoan bagian nu taat aing kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarentet waduh irahaning aing bakal kanyahoan
kabeh kajawan nu maling ujungna kanyawan nu nyandung ujungna kanyawan mentak mending per-peran bae kan nu kolot lamun endek mending bebeja neng ieu mah kakak mah izinan bae aya naon izinan dek ka pasar tah lain neng atuh iraha teu izinan aya dek ka pasar mah jadi izinan bae lain neng kunaon ieu mah kakak mah aduh naon sih iya aya jahe neng aduh Masya Allah ieu mah izinan saminggu becakna teh asana ngarumas jasa ieu asana kakak malah mun teu laksana ka dinya nanaonan cek pamajikan teh nanaonan teu mah izinan bae bahkan anteur ka mana ieu teh jahe ho oke kana ketungguan sakedeung cek naon ketungguan sakedeung ke goleng izinan orengan ngasa golok tak urang kan serba salah ari urang bebeja teh diizinan ari urang teu bebeja kanyahoan bae mending mana ayo mending mana tuh kan mendingan ulah nyandung neuk naon tuh nyandung sagala lah geus lamun deuk nyandung nu jauh Fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin dikiriman gempa dikiriman tsunami dikiriman banjir ketika aya banjir nu mantak para aulia Allah osok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu Masya Allah karim tuh pasayallahu aman bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun orenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya ho deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal balerea Rasul bakal nembongkeun ka amal balerea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal balerea bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ